guys, jangan lupa di subrek ya. Like dan komen, selamat menonton. Asal limun juga itu, masa mau itu panon tuh, aduh, pusar gue nolak ini, benar itu bisa esen, mana gitu? Iya, pangis ya ayeuna. Tet. Maneh kamari sesok sama ke urang. Ayeuna maneh tunduk ke urang. Ampun perut, aduh, ampun. Ayeuna mah kudu kitu maneh ngaprot jeung urang teh. Awas ya tingali kowe hitung gua. Ayeuna kudu sentangan ngaprot ka urang sia. Awas. Hampura perut, aduh, hampura. Hampura. Kemana sih? Woi. Ayo tukar lagi ke laut ini pitinya, euy. Oh, banyak ini pitiku, euy. Jadi tahu ku si umprut aing aneh nanti, euy. Aduh, aing pirah ku kudu. Tahu ku si umprut mah, euy. Atuh bener ya, aduh, ku bahaya pernah bete teh nya tahu si umprut mah. Kayak akah enak. Ngerasa tergenah, aing pengen cuma ya. Aing juga sudah naik mah kita buat baju, euy. Wah, iya baju kan. Woi, pusing aja, aduh. Mimpi tenang aja deh, sebuah tipnya nya. Ini rasa serapan lu teh. Kacamata aing tinggalin, atuh paingan tegena tinggalin mah. Aing tegena aing teh kacamata serap we panon euy. Kok gitu lah. Paling tadi teh balik lihat euy tina motor sana. Tina pola ah. Tah, gitu ya. Dia sok seram tuh pakai kacamata itu, aduh si jimat itu, wah, aja, aduh, bukan itu, wah, aduh, itu genah hati yo, Tegena hate kun naon ari maneh. Pararugu kitu ning. Aing teu narima tadi keur ngimpi ning. Jadi talu ka maneh perut. Talu ku urang kumaha ieu teh. Nang ngimpi-ngimpi kitu. Kumaha ieu teh teu nyambung aing. Maneh ngarasakeun teh tadi ngimpi. Ngimpi naon ieu teh? Urang teh sare-sare acan baru ngarasakeun kitu coba teh cara nyambung maneh mah. Perut segitu urang leung lagi ka maneh perut. Mangan saukur ngimpi sia teh manya urang mah talu ka maneh ning. Oh nya tak aduh aja. Teman ngimpi-ngimpi lah badedengan aja lah ngopi lah daripada ayo kitu. Ayo tiba-tiba kan sakot. Man betet. Panas saya awe jeung babaturan teh kumaha. Aing jailan teh. Naon teh? Naon teh? Wah, bobol sia geuning arut turun sia. On sia betet bongana sama para saya wae. Turun sia. Digotong sia ku aing keduaan. Teh lah orang gotong ya mah kitu mah lah. Heuh lah tuh mah euy. Aing kurang singki ya itu ya. Ka dieu duanana maju saturun nya tah. Wah, sia kapal ayo perut. Turun baru turun. Naik ka di luhur baru turun naik ka mana? Tungguan.
Lah saya turun nak lah. Ayo Put. Ampun lah. Itu mana? Siap. Siap. Tadi mah bohong. Orang gua nggak hitet lah. Tadi mah bohong orang mah. Nah, tadi mah kalelewe atuh. Rasa sia. Campur alah. Pikir deh. Benar. Saklah. Puas. Sia, lain kumil. Ayo, Awas aku aing. Aing ngepada hama bobohongan tadi teh. Aing kuat kada alungkeun kieu bolokot mah juga. Aduh aing awas ku aing si bete teh tampang deui. si betet onan-onan. Awas ya, hei. Digotong deui yo. Eta. Beri lompat ya kawanina teh. Oh, kapour pisan euy. Ya, balik. Ayo. Terusin ngopi lah. Si bete teh merik euy. Wah, teu cingal teh ah. Kalem ah tadi ah bare ulin. Rod. Kunaon eta sia cigan pada kitu? Ah diborek si bete dekat tadi euy. Dialungkeun aing ku si bete teh pira ngalelewe saeutik aing kuat dika dialungkeun deh ka. Ah, sia make jeung ngalewe atuh puban preman betet mah nyaho meureun sia ge. Eta preman betet mah jadi neungeul wae sia mah. Atuh da bongana ditinggali dengan telat parase nya kurang dijailan baledog tadi ku jamu. Piengkeun deui Rod ari kitu ulang hareuing preman betet mah. Saya tama lamun kitu teh sok langsung dialungkeun lamun teu dialungkeun dibabetkeun langsung. Ari tadi mah dikumahakeun eta ku preman betet. Pertama diberi jeung si Uprut. Aing labuh. Dialungkeun kana solokan. Si Rayu ngajeduk ye. Aduh, aing sama eta. Cek aing ge preman betet mah kitu lamun langsung dialungkeun. Teu apal dekat teh mun nyaho kitu mah malah heureuy ka si betet da kuman. Ka itu ka dieu parasea da kusing atuh deke. Bae gae tuh Rut aing rek ka dieu rek heula ketemu heula Oh, urang rek ka imah heula gedeung. Pak RT, bade ka mana? Bade ka tongo kadinya bade ameng. Oh, nya ya ge bade sakatenan ngiring ah, Pak. Ya mangga. Agan ah sugane angin jeung agan dia di bawah teh. Gan rek ka mana? Ah, biasa ini mau ke kandang. Gan bade ka itu heula ah. Oke, ayo siap. Siap ayo gan. Ini kambing udah dikasih makan belum ya? Duh, ini kambing Belum pada belum dikasih makan nih. Bentar lagi udah lebaran haji nih. Ah, lumayan nih, udah dapat satu nih buat ntar lebaran haji nih. Siap lah ini mah buat dijual lagi nih. Aduh, ini RT. Jadi nggak sih ngejual domba? Mana bentar lagi udah lebaran haji. Suruh dicariin sama si Betet. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Mana ini orang? Tet, mana kenaon dinya Tet? Ah, Kal. Kur tahun biasa ya pembuangan yo. Semana mana Kal? Ah, budak gini kesel ah. Oh, gara-gara itu ah. Ngilu atuh ah. Ayo. agan ah sugane angin jeung agan dia di bawah teh. Wah, teh. Eta geuningan pasukan. Ah, awas ya, kukuring yo tah. Oh, Tet aing ieu. Oh, bocah tah ieu tukang naruturkeun cenah bete opek ka tongo rek ngilu cenah mana ge barang. Pak RT, barudak teh sieun ku permanen betet, Pak RT. Wah, tenang. Bete tuh mah naon tenang jeung Pak RT mah. Nya, Pak RT. Nya, Pak RT. Sieun. Wah, tenang we tenang. Pak RT mah kalem. Pak RT. Yo, siapa ayo. Ah, tuh hore Tet sama atuh karunya ibu dak kesarieun kieu tingali tuh. Aduh, tingali kok sarieun kieu Tet. Teh, mau. Ah, awas. Ayo. Teh.
Poho euy. Naon teh? Lain tadi teh urang teh panggil jeung agan geuningan. Aya talatah. Heeh, bener kabarnya panggil jeung agan aya talatah. Talatah naon tadi tetet si agan tetet? Masalah doma teh jeung jadina iraha teh. Ah, teh. Kumaha yeun doma teh yeul? Pulus teh pulus lah. Bener. Oh, siap tet, masalah pulus mangke geus cair jeung si agan, tuh pancan cair mungkin nyawan anda mah. Oh, siap teh. Teh bener. Ayo kalah. Agan teh. Kamar itu aya tadi ke si tetet ngomongkeun. Telepon ah, hayang nyaho ieu. Telepon juragan emai ah nya Halo. Wah. Juragan. Halo. Ya, Pak RT. Di mana Juragan? Ini baru pulang. Oh. Siap. Kayak di tiang lah kadinya, kayak di tiang kadinya. Di dinya we dagoan Juragan dinya lah. Oh. Ya udah saya tungguin di rumah. Iya ya Pak RT ya. Oke. Ayo ya. Duh, kumaha kabarna kan? Alhamdulillah sehat teh. Gimana? Iya kan, masalah kamari teh kata masalah rumah teh kamari urang aduh di dadagoan sabarang mah ku urang ieu urang mah kamari hayong dadagoan agan wae teh Pak. Oh iya teh, kemarin tuh saya udah minta tolong anak gua suruh nurunin domba. Tahu nyampe sekarang udah diturunin apa belum nih? Ya udah coba nanti saya cariin dulu anak gua saya telepon nih. Orangnya di mana nih adanya nih? Dari kemarin suruh nurunin nggak turun-turunin. Oh siap kan, siap lah. Pokoknya mah diantros pisan ya. Yaudah teh, tunggu dulu di sini jangan kemana-mana ntar biar cepat selesai dong Pak RT nih daripada ntar saya ketemu anak gua Pak RT nggak ada lagi kan repot lagi. Oh oke lah Siap. Tuh kan ditunggu di kanannya di ditulah pokoknya mah. Oke siap saya nyariin anak gua saya dulu nih. Ya jagoannya. Oke siap. Oke. Miss. Aduh Miss. Woi. Kamu ngapain? Dari kemarin dicari-cariin susah amat ya kamu ya. Turun. Biasa Gan, iseng daripada nongkrong gak jelas kok Gan. Bersihin musola Gan. Ada apa Gan? Jadi gini Miss, itu kan Pak RT mau jual domba. Kamu tolong dicek terus kalau itu nanti turunin. Kalau nggak mas saya sekarang ke kandang yuk. Kita lihat kambingnya. Siap Gan, wah ada channel nih. Siap Gan, wah duit nih Gan. Kain duit nih. Wah Gan, tuh ada RT kan? Udah nungguin kan? Iya justru dari tadi dia ngomong katanya di kandang. Ayo. Wih. Wah, betet. Sini. Sini. Wah, gening aya RT. Halo teh. Ah, Tet, heuh aing di dieu ya teh tadi ye, tah si agan ge aya tah. Oh, siap teh, siap. Jadi begini teh. Hei, Rut. Ka dieu. Kenal nih teh. Rut. Kemburan kemarin orang mau bohong loh. Dah. Ini masalah domba, bukan masalah yang lain-lain. Ya. Nah, kamu juga nih Tat. Dari kemarin saya suruh nyariin si Rete. Dia malah sekarang ya ketemu. Atos Gan. Oi, Teh, yang mana dombanya Teh yang kemarin ya Teh? Saya lupa Teh. Anu kamari teh Gan eta ningan kamari pan geus ditinggali-tingali ku agan teh. Iya, justru saya lupa ini kambingnya yang mana nih. Itu kan ngatingali tah dombana ieu tah anu kamari teh tah. Oh.
Siap. Tah nu ieu kan tah kamari nih kan eta kamari geus ditinggali turun ku agan. Oh iya. Miss, nanti yang ini turunin ya. Oh siap kan? Ya. Nih kambingnya yang ini nih. Yang ini. Ya. Ya siap kan? Ya. Ntar saya ambil duitnya nih. Ya. Oh ya Teh, saya ambil duitnya dulu ya Teh ya. Oh siap. Diantos pisan di dieu ya. Oke, siap. Punten Mangga.